Assalamualaikum baraya kumaha damang. Ilaharna sadayana jalmi tangtos hoyong beunghar, hoyong seueur harta. Bro di juru, bro di panto ngalayah di tengah imah. Upami kabaraya aya anu naros. Saderek hoyong beunghar atanapi hoyong miskin. Tangtos waleranana nya hoyong beunghar. Sabab ari beunghar mah ari seueur harta mah hoyong naon oge gampil. Tapi aneh, di zaman kapungkur zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aya hiji sahabat anu satekah pola cita-citana hoyong miskin. Nah, hanya naon alasanana asa raneh, asa teu kaharti ku akal. Anjeunna teh Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah anu kalebet saudagar anu kalintang pinter sareng beungharna. Sagala rupa anu dicepeng atanapi anu dipidamel pasti ngahasilkeun artos. Nepi ka disebat sileungeun emas. Tapi sok sanaos kitu anjeunna teu sombong, teu borongongong, malah kacida pisan bageur sareng dermawana. Sering ngabagi harta ka jalma-jalma. Kantos ngabagi tanah kapling kanggo usaha kalayan haratis ka saha wae anu meryogikeun. Dina perang Tabuk anjeunna ngadonasikeun hartana 200 ukiah emas. Saukiahna teh sakitar 31 gram emas. Upami dipangaoskeun ayeuna sabaraha? Umpamana sagram teh Rp1.000.000 kali 31 kali 200 sabaraha ageungna eta anu dikaluarkeun ku anjeunna. Kantos ngabagi kapeteran perang Badar anu seueurna 100 jalmi saurangna 400 dinar ewang. Nah kunaon Abdurrahman bin Auf bet gaduh cita-cita hoyong miskin. Kieu alasanana. Dina hiji dinten Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngadawuh yen Abdurrahman bin Auf jaga di akhirat bakal pangpandeurina lebet surga. Kulantaran beunghar pisan janten hisabanana berat sareng lami. Nguping kitu anjeunna janten sedih pisan nya ngusahakeun satekah pola hoyong lebet surga rada awal ulah pandeuri teuing. Teras we anjeunna beuki telebar nyodakohkeun hartana ka saha wae supaya enggal seep. Ngawitan kantos satengah hartana dipasikeun lajeng 40.000 dinar. Nah terang sabaraha ari sadinar teh? Sadinar teh nyaeta 4,5 gram 4,25 gram emas. Jadi dinar teh mata uang emas. Sadinar teh 4,25 gram. Upami dirupiahkeun 40.000 dinar. Sadinarna diartoskeun 4.450.000. Seueur pisan atuhnya. Sabaraha? Sakitar 178 miliar. 40.000 dinar kali sadinarna teh 4.450.000. 178 miliar. Masya Allah eta teh sakali sedekah. Kumaha hartana ngirangan henteu? Angger we hartana teh teu seep-seep kalakah ku Allah teh ditambihan deui. Dina hiji waktos saatos perang Tabuk produksi korma kaum muslimin teh teu pajeng dugi ka numpuk baruruk. Sadayana patani, sadayana sahabat ngaraos rugel, ngaraos sedih kacida. Ningal kitu Abdurrahman bin Auf bade niat nulung aranjeunna nya sadayana korma-korma anu baruruk teh digaleh ku anjeunna
ku harga normal. Rupina bae itung-itung micen artos. Laksana ayeuna mah jadi jalma miskin teh manahna bingah pisan. Dina hiji mangsa ka Madinah sumping utusan Raja Yaman. Saurna dipiwarang raja kanggo milarian korma buruk. Bahan piubareun margi di Yaman nuju usum panyakit nular. Teu aya obatna anu mujarab lian ti ku korma buruk. Lajeng eta utusan raja teh dituduhkeun supaya sumping ka Abdurrahman bin Auf. Da hiji-hijina padagang anu gaduh korma buruk mah iwal ti anjeunna. Barang Abdurrahman bin Auf nguping pamaksadan eta jalmi, anjeunna ngaraos teu tega. Niat hoyong nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nya weh eta korma buruk teh diical. Atuh puguh weh utusan Yaman teh kalintang pisan bingahna sabab hasil pamaksadanana. Baraya sabaraha kinten-kinten cing digaleuhna mana horeng teh pangaosna janten 10 kali tikel ti pangaos waktos meser. Janten weh gagal deui hoyong miskin teh malah kengeng untung 10 kali tikeleun. Kitu kersaning Allah jalma anu resep sodaqoh mah hartana sanes ngirangan malah kalakah nambih nyeueuran, kalakah tambih nyeueuran. Manakosot sodaqotun min malin. Sodaqoh moal ngirangan kana harta kitu. Kasauran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janten Abdurrahman bin Auf gagal deui cita-citana hoyong janten miskin teh. Cak sakitu heula.